loba aturan-aturan geus kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumahanya bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kene mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih ka nu nyieun dunia tinggal gitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus bae dunia nangieun Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan lantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikeun kudu kieu urusan Corolla bae kuari deui nah kamari kula ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar disorot ka karak make stempel di dieu make peneng cet jadi make peneng lain sepeda bae di penengan urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu salah kitu mah ketertiban kebagusan meureunana beusi aya nu terjangkit beusi eta urusan syariat ya tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah teu moal datang ka kosong geus aya jaminan di dituna ngan keyakinan anu eueuh tetapi kan urusan tadi urusan politik kita kan teu kaluar ti urusan politik ujung-ujungna ulah lamun ngabahas urusan corona kuari bisa teu paham kabeh ternyata horeng ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akut iyalah jadi pembahasan timbul kan suuzon teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur bae jeung susu tarolol nya asli aing mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah masyaallah ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyawana naon keur carita nah lantak atuh terus unggal negara dikendalikeun gitu kabelah dituna geus wallahu alam gara dage politik atuh Gusti Allah Pak ngeri urang tobat geus lah urang japaeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha nu jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura